kameja teh 5.000-an. Jas 10.000. Eta ge carang cuti kilo sia murah. Makanya nih meni murah gitu. Heeh, gara dangdan ulang ini tadi tuh buru-buru geus beakeun. Ayo atuh. Ayo gara dangdan. Meni lalila pisannya di dagoan teh. Buru asieun beakeun urang mah. Meni harang. Ayo Nin, ayo Nin. Ayo. Bisa beakeun. Nih, naik ojek teh da lempang mah capek. Teu kudu deukeut, leumpang mah bari olahraga. Deukeut. Emang naon ngaran topona, Min? Heula, poho deui ngaranna teh. Damun teh salah mah laundry bahasa Inggris. Eta mah bukan biasa. Dasar teh nyahoeun bahasa Inggris eta mah. Nah, Nin di dieu. Apaan si Aki teh di rumah sakit hari Nin? Kan bae atuh da di ditu ge aya nu aya dokter, aya suster. Nin, tadi aya telepon di rumah sakit, nah tadi angkat. Kita teu kaangkat meureun Nin bieu keur nyebor. Iya, Nin, tadi aya telepon di rumah sakit. Nyarios Aki ngantunkeun. Innalillahi. Coba minjem HP, minjem HP. Yang mana Facebook, Facebook. Nah, Nin, buat nyaloskeun Facebook sagala. Apa rek nyeun status janda. Kenging. Encan. Ya tuh, sekalian tulis ya orang menang. Ya sok sekalian salamar sewan. Tarulis di situ. Ya tuh, tulis di situ. Sok tarulis kalinya. Sekalian. Nin, ari ieu alamat lengkap ditulis. Ditulis atuh. Nin, ari ieu kewarganegaraan ditulis. Tulis. Hari iya, Bu, jenis kelamin tulis. Foto eta mah. Tempel dirinya arah keren.